mudah-mudahan lancar. Bocor ya. Aing nu melakna. Ngunah si Haji, aing nu melak ngadahar si Haji mah. Kali-kali mah efek ki hayang samput. Anjing pageuh. Ih panjang euy. Sia mewah kieu euy. Wih. Iya sampun lagi mewah ieu mah euy. Wah, sampun hade kieu mah aing mau ditetekan kieu ya. Moal lagi dek agul aing. Sia. Pacuy ya. Riduna aing. Ya kok dibawa da pacul petot ke di gubuk ki. Tuna heula paculna. Lebar ki dipotong. Iya tuna pacul mah. Oh gawe tipe ting teh lain ngajedog. Nah aing teripuh teuing isuk. Nggak ngocor mana aku. Aduh, si kehe. Kayak aku raos gitu mangul sampo saat tangkal. Nih, beri peranyang gitu omong-omong si Hajina. Paling bejakeun euy. Karena menang hiji dua mah. Lalu gitu euy. Aduh si Baba. Aku raos gitu mangul sampo. Anjir beri peranyang gitu. Mau apa lagi aja mah ieu mah. Di mana tadi bani aya we Herman aing. Abang si Haji. Aing bejakeun nih anjir beri peranyang gitu sampeun ge. Aing ngawanianan kan. Wanianan kumaha? Abang si Haji anjir. Ida ge kekalkum si Haji lain urang mangalama. Nya aku menung baru uruk biasana ge. Papan ieu teh bakal nanti diparu disiksik kieu teh. Geus ieu mah bener. Berapalun si Haji euy. Ya cek aing mah balik aya manusia ieu mah. Oh iya tere tah, bawa tah nu panjangna tah. Kok bae. Sudi teuing aing lain bagong. Naon bagong? Ieu mun digulaan. Ngeunah tang sasak lu ka balong. Oh iya, hang duit dewek mah, hang udah di ngopi ya. Anjing ieu bapangok RW. Tuh, aing pusing aing ya metere balik RW aing. Ya tere ah. Tah gitu atuh. Balik kah? Nunya pek sambil mah sing seubeuh dinya sing ras-ras beheung beneran. Iya. Aing teh di mana teh di benih bebengok si RW tah. Aya we jeung aya aing atuh moal tulus anjir sampai digulaan teh. Kernaon ieu sampai diala atuh. Bari duit sakitu-kituna aing mah euy